koneng itu mau. Oh, ya lebih hejo. Mun hayang bener, tangana tilona kieu kan, nu kiri. Kabeh. Tilona kapelkeun. Kiri simpage dinuturkeun ka tilu, tangana teuas hiji, semakin teuas dua teuas pisan, tilu teu bisa dibuka. Bisa dibuka tapi kudu tutup matana. Ditutup ka tilu, tutup matana hiji, mulai berat karasa berat matana, berat pisan, sangat berat dua, sangat berat pisan. Tilu tidur. Lebih lelap, lebih dalam dari sebelumnya. 10, 100 kali lebih dalam. 9, 8, 7, 1000 kali lebih dalam. Lebih nyenyak. 7, 6, 5, 4, 1 juta kali lebih dalam. Lebih nyenyak dari sebelumnya. 1, puncaknya kedamaian, puncaknya lelap. Puncaknya rileks. Puncaknya nyaman. Ayeuna lanjutkeun. Ngitung mundur ti 100 nepi ka hiji. Dalam hati. Tiap hitungan mundur masuk lebih dalam, lebih lelap dari sebelumnya. 100, 99, 98, 97, 96, lanjutkan. Untuk orang yang saya sentuh, saya akan membangunkan Anda dalam hitungan ketiga. Dalam hitungan ketiga Anda bisa bangun, tapi entah kenapa tanpa alasan yang jelas, nyata sekali. Setiap ucapan yang saya ucapkan semuanya jadi realita dan jadi kenyataan. Ketika Anda membuka mata nanti, setiap orang yang Anda lihat, semuanya mukanya pada benjol dan menyedihkan. Setiap orang yang Anda lihat mukanya benjol, penyok, dan menyedihkan. Tapi ingin ketawa. Dalam hitungan ketiga, Anda bisa buka mata 1, 2, dan 3. Bisa buka mata. Dengan hiji euy. Ini tabrakan kumaha? Dia. Tabrakan. Pambulan trotoarnya. Di dia, tak kemana? Entah kabur. Karunya. Kunaon aneh? Eta kunaon? Pabul ini kumaha eta? Ini kumaha normal. Kamar itu panggil danger ini. Heeh, eta. Astagfirullahaladzim, Allah buka kitu. Ampurunya, ampura orang. Anu pasti. Iya, alah, Gusti. Iya. Kita coli ieu. Kunaon ngomong? Kunaon? Saya ada. Ini kunaon? Yang golongeun. Belum mau anjing, bulan-bulan dia gitu. Ari Sioni kumaha sih? Sarua? Kumaha ini kecirina ya? Kumaha? Yang golongeun. Bala mah kudu dikebeulkeun meuh sampe anjing ge dihamet dengan panah. Penyakit anjing. Ada kuyahan gitu lah. Asyik.
Berobat bos kos coba begitu. SKTM ya. Saha sebenarnya kudu berobat ieu saha. Iya. Iya mah kan dia tinggal eta aduh celik ieu. Deui kabarangan nyari huntu urang mah. Cel jadi kitu kunaon cel eta kan dia di dinya. Ih sebenarnya kudu berobat ieu saha. Oh henteu ge bari henteu. Ieu saha? Ieu kudu berobat teh. Ieu berobat. Kajenol ieu. Aya sabaraha kudu berobat saha maneh? Jenol. Ieu kunaon dua Iya mah gonong. Gonong we kecampuran nyari huntu. Gonong we di dinya bener lokat cina. Dinya. Normal tuh. Tinggal tek begitu saya. Oh. Udah operasi. Kemana we eta doa teh? Kemarin tutup ya nama. Ya Allah, ya Rob. Udah kieu di dinya sekolah. Sebenarnya saha nu kudu diobatan urang itu. Cing abdi rek nanya ka tiluan. Oni, ini ejeng kamu sebenarnya saha nu kudu berobat saha wae. Nah. Isu kuy diantir itu demi Allah bapak. Karunya gedean. Bisa dieukeun diobaran bisa diobaran. Apa sih kok curi mo? Kan kudu nyimpan heula eta. Pandangan anjing. Apa jadi kolongan balik sekolah. Insyaallah kuy teangan. Yang anjing heula. Itu asal terang naon itu dah. Ada gitu. Kumaha normal atuh. Tapi gini kieu tadi. Nyeri itu. Emang parah mana ieu jeung ieu? Iya, parah naon. Parah ya? Iya. Nah, Parahna kumaha? kecampuran nyeri huntu. Jadi jika normal pada hati dia. Jadi hati yuk lu. Hiji. Masuk huntu mau ngaku ya ini pada huntu. Kata hiji kali itu bodoh. Mana wae ngomong. Yang puas. Yang puas. Gopo-gopo samunya ku bawa sepiringan belum. Isu puskesmas Rido yang mah. Dan eta mah paling ku ieu bisa cager ku bantal. Koneng. Ku bantal. Caban bantal malam. Kita poekeun. Dipoekeun. Punten, tiluanna Oni, Deni sareng kamu fokus karena bensin ieu, tungtung bensin, ting kunaon tanpa alasan nu jelas. Begitu nih